kudu kasaha dalam minta tulung lejang buru-buru jang piraku kamang banyak kamang aup coba dawalah si teh buru ka dia juragan Gatot Kaca yo aduh ieu si dawalah SY ya sare wae jeung mang aup atuh coba agak kunaon ieu teh agan teh lulus dawalah ha naon dawalah ngalah daun tales heuh ku daun tales nu kieu mah nya turuban geura lain di baju dikihan geus dituruban ku daun tales bakihan wae geuleuh ieu teh dawalah naon ieu semua heureuy we jiji ah aduh agan ieu teh kunaon lulus dawalah kaula teh geus tarung ngalawan anu ngaranna cenah Rudra Palisangka nya sekeseler nyatana ti Prabu Naga Percona wa aya anak tu geneng dalejang naon di aya anak aya kata dia oge anak mah teh ih Aisyah heuh aya anak mangan ieu mah meureun dewek pan meureunna kebiasaan dewek deui sia teh kabangsaan dewek sementingnya bangsaan yo tadi geninganan geus dibahas masalah impian teh meureun oh ieu kajadian deuleu ieu kabuktosan kabuktianana meureun heuh lain riwan deuleu geninganan totonen ieu teh deuleu ngabukti ieu mah ngabukti leur pendek daya-daya anu nyaksikan aya kajadian telintang nyatana ti Prabu Batara Kresna anu memang dina waktos ieu ngaraos hariwang anu nuturkeun nyatana ka Raden Gatot Kaca katamah kasumpingan nyatana Raden Arjuna wireh Raden Gatot Kaca teu aya di nagara Kakang Semel halo Pak saha Kang teh Kang ayana saha deui jang nya sora-sora bos enduk teh sora-sora bos-bos enduk eta nya sanes Pak itu juragan ieu Prabu Batara Kresna nya lo itu deui jang oh meureunan waspada permana tinggal deuleu cikan deuleu jang mundur deuleu datan neratang ngademan datan neratang ngademan aduh kasih giri harta guru si cacing pengen nyata tersangka serebuk samaranna tersangka nyata geninganan heuh aya kajadian kasih eta impenan teh apa ngenten kula impian teh bener ieu teh totonen nu teu hade eta laras Gatot Kaca ulan wa tulungan putra Gatot Kaca wa kunaon atuh hidup teh kasih anu mawi wa putra teh nuju lumampah tadi ninggal aya anu sasatna ngampar di tengah cadas nyaku putra teh disampurkeun tayalian eta teh lintang ti katurunanna si Naga Percona wa sekeseler Naga Percona anu Malespati sauna teh ka kaula nya putra teh ngalawan neunging putra teh bobor karahayuan wa anu mawi ceuk wa ge kasih kudu hati-hati jeung waspada teh kitu kedah waspaos lupa ge hah rumaos wa putra teh hilap tadi teh ka payunan ku Prabu Lodra Palisangka teh nyatana
kagungan ajian kemayan sauna teh. Pantes atuh hidup teh. Ayeuna mah kieu urang ubaran we sateka pola. Mudah-mudahan Rai kaula nun kaula Raka Batara urang sami-sami ngadoa Rai. Urang Munajat kanu Maha Kawasa mudah-mudahan sapanuju tinular sapanuju tinekan. Urang tungkulannya tenaku Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawa. Sinan Ratu Mamban Matu Dia Malar. Sinan Ratu Raden Gatot Kaca sasatna damang deui sabihara-bihara lilir yang merbangun kayang impen saya. Tadi teh hidup teh kunaon nepi ka gurung gusuh nepi ka eleh akibat naon gurung gusuh atau kumaha akibat naon tah nepi ka namru teh rumaos wa putra teh nyatana gurung gusuh nepi ka hilap nyatana kirang waspada anu mawi eta lali eta lali kana Purwadaksi namanya. Ya, shot ayeuna mah geura lawan deui sot lah hidup. Lawan deui kalayan kade nitip tiwa. Sing aple, sing tenang. Puseureun perhatian hidup. nya Amat heula eta Braja Musri Brajawi Kapalamatan dan Tawisesa teh shot. Geura mah hidup. sakitu pepekna eta Sakitu pepekna eta dina wujud hidup teh. Sing emot nalika harita ngelehkeun naga persona teh tos digodog nya di kawah candra di muka. kawasan di muka eta Eta tepan eta para dewa oge aya nu lumebet ka salira. laras eta Nya anu dimutasikeun ti sawarga. aya itu dewa itu Dewa-dewa cing konsen ngamut sing kosen shot. nya Lauh timalan wa. Pada dilawan di Putra Gatot Kaca. Shot lawan di Gatot Kaca percaya wa ka hidup. Aja, oh netelanya lain oge Prabu Batara Kresna nya begitu-gitu aja mah waspada permana tinggal Prabu Batara Kresna eta geuningan katinggal kurang eta seukeut pisan pangrasana seukeut tos tapi kan nuturkeun eta juragan Gatot Kaca ada we melang urang ongko di pertama kedatangan juragan Arjuna oh gitu ade euy Kasopanya kasong ngaroyok kaja
Weteuh. Nya eueuh. Weteuh. Karak menang meuli weteuh. Wah, kurang ajar. Maneh sia nya nu ngaran otot asa. Weteuh. Aduh weteuh dibebetkeun. Weteuh pisan. Wesat. Ayo. Awas Den. Alah. Montong dijejak belegu. Montong dijejak belegu. Wah. Ayo mana sih ngaran? Syuh karak ngeh. Karak ngeh kadewek. Lain aing ditilik-tilik tadi aing asa wau euy ka maneh. Nya juga iki nya. Juga sia iki. Lain maneh teh Pak Haji Usep teh lain. Lain kuring mah. Sepot. Sia. Haji Usep aing ge nyaho. Kalau kumaha ge tah Haji Usep, Haji Enut ya. lain dewek mah cepot. Wah, sia. Bohong ah. Geuning dina baliho ge merek Haji Usep. Haji Usep. Lain kuring mah cepot. Si Haji Usep nya. Wes. Haji. Wah. Ari kuai dijemur lah. Meni pelem. Wes. Untung hayang si dieu nya atuh sedeh. Anjing. Gelutna lebih ka geuleuheun euy. Wes. Nya eta. Wes. Anjing. Kesel teh. Anjing. Siapa Diluntodan teh. diantep teh kalah kitu. Geluatan teh pikeun najiskeun. Ikan najis ya. Wes. Wes. Alah, anjing. Nya. Mun gelut itu mah Nya teresep. resep Heuh. Anu resep atuh gelutna coba. Anu ceuk sia resep kumaha atuh? Son. Aing mah hayang gelut teh hayang dihitung hayang pakuat-kuat aing mah. Nya. Saha anu pangheulana rubuh Nya. dah ditengeul eta nu eleh. Anu eleh. Ayolah. Siapa takut. Son. Ya. Hitung tah. Cek si lain teh misalkeun anak hiji 2 kitu tadi gemuk teh. Saha anu pangheulana ngagubrak eleh. Siap lah sobat. Gelut adil teh asal. Gelut adil. Dek saheula dek dewek heula si lain heula. Sa dewek heula tuh nu boga ide. Nya. Sok atuh. Ya. Soki atuh laki. Nengeulan aing euy. Rasa ye. Ya. Hiji. Iya. Hiji Jim. Kade ye. Kade Karena lain kela. Lamun ayeuna dewek kuat salila. Nah ieu mah nya teu beres-beres meureun. Kudu aya patokan.
Maksudna patokan kumaha? Heeh, pan beuneunan ti hiji teh nepi ka sabaraha kitu dihitung teh. Mun 5 kali 5 Oh, 5 kali sewang atau sabaraha kali sewang? Ulah loba-loba teuing 5 we tah. 5 wede. Saha nu 5 kali gubrak Nya. berarti eleh. Eleh. Siap lah. Oh, 5 kali. Mana karek sekali aing euy. Karek hiji. Walah. Ieu oge euy. So, Wadah. Geus rada ngagelineng tah huluna. encan ngaguling ya, encan Ngaguling ngaguling. ieu. Sabaraha Jim? Tilu euy. Udang deui si Haji deui. Udang kuat setan mah. Buat sedan nginum ubar naon sedan. Ting irek ting naon teh. Direk ting naon itu. Sabaraha biasa teh kitung teh mana jadi tilu. Opat kohoy. Opat tuh. Opat hiji deui berarti. Hiji deui shot. Sok. Kesempatan aing ge. Kanekang. Ya haha. Udah teu si Haji euy. Agreg Tagrek juga Bahudin ya. shot lah aing mah. Ayo manehan ayeuna. Sok atuh maneh. Ayeuna lah heuh. Akang ayeuna sok. Eueuh. Leneng hiji ge pisan eta mah. Anjir rendang hiji ge euy. Leneng eta mah. Ajik. Geus hiji mah 2 belegug. Nah menang jadi 3. Oh, itu kudu kumaha tuh? Salah balikan deui anjing. Entong kerok atuh. Geus hiji teh 2, geus 2 3 kitu. Oh, gitu atuh. Nah sama geus hiji teh jadi 3. Jadi kumaha? Balikan deui. Geus oke lah. Oh. Halo. 2 tuh aja. Iya, Roy. Anjing. Nah, yang geus 2 jadi 5. Anjing kudu kumaha tuh? Salah belegug. Kumaha kerok wae. Balikan deui pan kerok, ulah kerok, wae. saja ulah kerok. Balikan deui ti hiji, 2, 3 kitu, 4, 5 kitu teh. Kos teh bisa ngitung wae nya. Oh, nya. Salah ieu berarti balikan deui. So. Aing mah kuat aing mah lah. Najan tika subuh ge hayu. Kuat. Oh. Anjing senteng geus 2 mah 3 belegug. 5 deui. Salah semeunah jadi 5. Aduh anjing sabab geus amung geus anjing. Lewe. Baru itu balik itu segala di bawah dulu.
tekan po Juragan Arjuna oh lebah mana ya oh naon teh kan ngeluarkan senjata ya kieu haling pot urang sasar itu para denawa teh da moal sanggup sabab lobaan pot maneh lamun ngalawan oge saya tuh kan ya mudah-mudahan we sing raroboh eta para denawa teh bener haling maneh ulang ngahalangan saya kan di medan jurid di bulungan mama ingalaga satria pinili tanding satria pembela bangsa utang pati bayar pati utang wirangdat bayar wirang para denawa ya kaula bakal ngaluarkeun pusaka kaula bakal ribuan panah nu bakal kena kana denawa-denawa bakal beak kabeh ku kaula Badalik sih kan? Alas tekar sahyang teman para iya para denawa senuka sasar ka tembaknya telah ku panah-panah Raden Arjuna gitu kayana. Ulah akan dipunut kuno rahayu di sana kuno kagungan isi mabdi. Ya, alah lo bakene hutang. Oi, coba. Ayam mau balap wah wala dia balap tantama aing nepi ka paburantak kurang ajar sobat-sobat gatot kaca maju di medan
geninganan hudang deui si Gatot Kaca. Ai panyaten geus modar si kurang ajar geninganan hudang deui. Alah. Gara-gara aya dukun itu tuh mahirupan. Kurang ajar Gatot Kaca. Utang pati bayar pati, utang wirang dan bayar. Aing Lodra Parisangka bakal mutusakeun jiwa raga maneh dina waktu. Ulah sambat kaniaya Gatot Kaca ayo ketrukeun pangabisa maneh Gatot Kaca. Ayo maksud kuat. Terus sangka si Gatot Kaca jadi kuat, Jadi gagah deui. jadi gagah deui. Boa minum obat kuat, ayo kuat. Praja musi praja wika pelamatan dan tawisasa. Ayo kumpul. Enos tikar sahyang tumampara. Ya Prabu nyatana Lodra Parisangka dipun jamak ku ya Raden Gatot Kaca enggak sampun masing pati temekaning perlaya ancur mastakala di tangan ku Raden Gatot. What? Sakara-kara gini. Pot, Agan. Aduh, selamat Agan. Selamat Pot. Bencar gitu sih Ya, mastakananya sirah maslakana hancur hantun ngesok itu Agan nuhun pisan Agan ngabar kasalamet. Mudah-mudahan we atuh Agan naon pun urang sadayana dina waktu ieu parantos reng seieu carios Lodra Parisangka Pajati Dilejang bukituna nilih kana pencakaki mapai kana riwayat nyok juru kana galur timbul natina hiburan sini Sunda wayang golek telepas tina pangeuyeup-ngeuyeup tangtos lepatna nyajak. Mudah-mudahan we ulah kirang-kirang ngahapunten kitu ka pujaran jagat rasa sarobongan. Salamet nu nongton, salamet nu ditonton hatur nuhun kana nu pihal nyatana ti para panitia sadayana nya. Khususna ka sadayana warga Kampung Ciangsana 2 RW 06 hatur nuhun ieu lampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Sinembaran saritutup lawang Sigotaka. Mitra wargi sadayana pinamung sakitu anu kapihatu. Pedaran pagelaran wayang golek anu disangakeun ti para kempelan lingkung seni pujaran jagat rasa cakap duit adieu hapunten anu kasuhun hampura amin tengah insyaallah sanes waktos urang patepan deui permios kasadayana cak sampurasun.